tos dangiang galuh pakuan ayeuna simkuring gentos janten dangiang ki Sunda sanes ormas sanes LSM sanes yayasan tapi sistem berpikir kuring mimpin Purwakarta ari dangiang teh wibawa ari galuh teh tinu kalimat galuh ari galuh teh rasa ari pakuan teh konsistensi ajeg dinu adab keyakinanana urang gaduh namina teh gunung galunggung ai galunggung teh singkat tinu kalimat galuh anu agung galuh nu agung teh puncak peradaban urang Sunda teh aya dinu kabersihan hate janten tidinya misina visi pembangunan berkarakter ari berkarakter teh manunggal rakyat jeung taneuhna rakyat jeung caina rakyat jeung angina rakyat jeung panan poena eta berkarakter teh kuring berkarakter teh Purwakarta kan visina berkarakter nah eta jadi ngamanunggalkeun deui memang abot di Pusubang mah gampil ngokolakeun rahayatna di Purwakarta langkung abot margi tantanganna abot kelompok Islam garis kerasna suur keturunan Arab rupa-rupa ai payunaneunana seueur pisan janten benten tapi pikeun simkuring teu nanaon kudu di tempat anu model kieu meh jadi kawah canda di muka ngasah kacerdasan berpikir nah ieu nu dimaksud nah ku kituna panuhun di lemur Subang simkuring mah teu peujeuh amanah di dieu alamna tos ngawitan eksploitasina tos ngawitan rada abot punten pangjagaankeun ku sarerea sabab kamuliaan diri urang Sunda mah kamuliaan di gunung kamuliaan di sawah kamuliaan di leuweung mantake ciri peradabanana teh kieu heug urang teundeun di handeuleuh hieum geusan sampeureun cag urang Tunda di hanjuang hiang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban ku mandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat kuno weruh kasemuna kuno apal kabasana kuno rancingas rasana putra putih 3.000 begawan sawidak 5 nu hayang dilalakonkeun kasekedapnya urang sabungkeun urang teh kudu jujur yen Sunda teh tos teu aya tos bubar disaprakna kerajaan Pajajaran bubar kan tos aya di nu laguna ge kan paranggo katari kolot